Hah? Turun mesin, Mang. Aya nu ngompa ieu teh 1000. Bingungan yang pegawaian ini kudu kemananya. 2 tilu. Nah usum kene make sepeda. Miskin. Isu bengkel pelanggan. Ayo we kalau ngabur lau. Urusan hiji-hiji acan nih. Menang 1000 acan atuh aya nu ngompa ieu teh 1000. 2000 jeung nu hareup. Aduh. Bingungan yang pegawaian ini kudu kemananya. Ini kesel yang nganggur nggak poe di imah can duku ngopi. Yang pegawaian kemananya? Si Kido aja gitu di mana? Sampai si Kido mana tuh aja di mana? Hanya pegawaian lah. Ayo kita si Kido di mana? Si Kido ini. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sagar mana, Dok? Sagar ieu. Sila itu ulin ka mana? Cih, lain nginan meneh ka dieu. Pameh teh asa teu boga motor ieu. Nginahan ka bengkel. Rek meunarkeun naon huntu? Jieu atuh hayang ulin aing ka kawan lama silaturahmi mah ulah. Kumaha ieu bengkel kumaha rame ayeuna? Kira-kira na? Lah beureun katempo ieu ku maneh ge tah. Teu loba we rorongo mah heueuh. Ai ka bengkel mah eueuh. Ngan aya sia we unggul ka dieu nganjang. Gantek meunarkeun motor. Aing teu isuk teu meunang 1000 acan. Ebana we nu kempes-kempes acan. Sugan kudu ngadua aing ngambih jelema ieu. Karempes bari itu ebana. Aing geus lieur ai. Ih, isenya tadi nama aing ka dieu teh bari erek milu digawe ieu teh aing teh ka sia teh doyeu. Please lah aing. Geus teu kuat aing geus lila nganggur ieu. Please. Manawi? Aduh, ieu teh lae aing teh dasar 2000 sebenarnya ieu teh aing teh boga bengkel soteran nu pelanggan mah jarang aya nih. Kumaha tuh aing jeung aya gaji siana ge eueuh. Tapi aya beunang jeung bebersih di imah mah. Jeung bersihan itu tuh kandang hayam. Ah, untung aing kudu meresihan kandang hayam mah, Dok. Ya si hayang rame ieu bengkel. Aing boga boga ide ngan aing milu digawe heuh. Arek aing dibejaan nih. Ideuna tuh lain sok atuh geuwat yeuh sangkaan bengkel aing loba ieu pelanggan. Sok kumaha? Naon ieu ideuna? Nah, ieu carana teh, Dok. Deban lain sakedeung heuh. Asa jom. Baik. Ada batur ke nyawa. Wan. Wah. Ayeuna teh jadwal olahraga sepedaan we lah. Mana nya? Bingung kita sorangan ke sepedaan teh. Sudah memang di saat itu. Aku non mana rek nabrak urang hut cih sombong nagra ih reka mana maneh ini rusuh tuh maneh ngahalangannya aing teh ka dieu yo ka warung nah usum keneh make sepeda miskin naon ayo sepeda yang sehat we sepedaan ge motor mah aya urang maneh naonna motor wae tah lumpuh gerak lumpuh maneh lah sehat ngomong we teh boga bensin maneh teh teu boga duit mending urang ieu jalan-jalan Jing lah, aneh gede omong ngungkul, aing indit lah. Alasan. Motor. Tong tabur lah. Tabur selesai misi teh. Tinggal nungguan motor liwat.
Weh. Pahe satu sia mah. Sudah sih. Aman pokona mah eta. Kadi ka buah kapanggil batur. Aman eta aing geus situasi pokona mah eta aku geus katabur kabeh tengah jalan. Berarti aya tinggal nungguan pelanggan heuh. Pasti geus cicing. Awas ya, mun eueuh ku aing sia tulus dibere duit teh. Iya, cicing geus nama cang duduk manis nungguan pelanggan. Oh segat tu aing percaya ka sia. Wah tuh, cicing we di dieu. Aduh, kerusuh saya motor. Kunahan atuh. Aduh, ieu motor naonnya? Aing teu paham deh ya karena perbengkelan teh. Ing di mana di ieu aya bengkel? Aduh. Pak, saya mau kudu ngadorong meureun euy. Mana aya bengkel deh aing. Ini geus leuseuh ieu. Tangkeun. Cih. Ieu bengkel lain. Hah? Bengkel sana? Mogok eta. Sok ka dieu Buat ka ya. Aduh, aing leuseuh ya. Haris. Naon aya Mang? Nu rajitna? Aduh. Aing panoan mun nyaho mah atuh Mang aing moal ka bengkel bener dibenerkeun ku aing sorangan. Mana aing ka dieu teh da aing teu nyaho. Ieu teh nyaho naonna? Sok geura pariksa. Sugan we atuh kapanggi penyakitna. Siga namaran teh. Ah ini andi cupung kulit mah yeuh. Terus mah. Oh, jadi turun mesin gitu ambil menang gede mah. Gede duitna. Cuman di Heuh ceuk atuh. bisa gue. Api meriksa dia. Ieu mah sigana turun mesin Mang euy. Erek diomekeun. Hah? Turun mesin, Mang. Tuh aing kudu nurunkeun mesinnya ieu tina rangka. Tuh, kumaha tuh ieu barangkeun sanaon mun diturunkeun ieu mesin? Ih, segeuna cek aing ge. Lain mesin aku diturunkeun ieu mah jeroana kudu dikaluarkeun ge teh rajit ieu teh ieu. Ieu teh nincakna teh paling ge kana 1.200.000 meureun ieu teh. Erek mah mau duit na maneh? Mun erek diomehan ayeuna yak digawean. 1.200.000. Pan aing ieu menang beli motor lagi ngan 300.000. Manya kudu diomehan 1.200.000. Geus aing mending kena meuli deui motorna. Tapi da ketang aya teh diomehan aing piraku kudu balik leumpang ieu. Geus atuh ieu mah oprek we heula motor mah heuh. Aing jangan heula duitna ieu sugan manggih. Tapoe dengkuan we heula heuh, Mang. Oh, yo. Tah ieu cupna geus dibenerkeun lain. Geus tinggal cicingna mah tinggal si itu neangan duit teh. Karena tuh menang deh gede. Tinggal nungguan bayaran. Tinggal diuk dia nama. Ya tenang. Aya bagian mana tenang we pokona mah. Enak kita dengan lagi. Wah, kunaon ieu ban euy. Duh, lo eta nampu ya kempes. Duh. Tukang bengkel di mana nih dia? Dorong dulu lah. Kertehna sepeda didodorong deui. Mending kos urang mau motor diegas. Anjing, mana sombong na. Awas geura maneh geng ke kempes ya teh. Aing doakeun. Lah, aing neangan bengkel heula ieu. Sepeda butut didodorong. Berangkat ah. Capek euy, man. Ah, iya. Beli kopi kita aja dong. Mang, ieu tiasa bengkel sepeda. Madu, tapi tadi mau beli sepeda. Heueuh tarima pelanggan. Jadi kahareupeun motorna teh ngalangan. Kusur. Sok kalebetkeun sepedana ya. Mana pindahkeun sepeda teh, Mang. Geus sadarkeun ge ya. Mang yo pangetakeun geraban yo tadi di jalan euy nampuya kira ting kempes ting kumaha teh geura coba cek heula. Sok lain tak ban lah mana ge bisa ya. Cing gara cong cobaan. Gimana? Ambil sungguh dong. Aman 2.000 kagok. Pitukeun we, 15.000. Oh iya mah bituang euy kudu ditambah. Antosana sok calik di nya tah. Jangan tambah atuh, lah. atuh sok geura cobi cek heula. Nya. A few moments later.
aduh. Ya kunaon, motor teu ngeunaheun kieu. Anjir, kempes apa bitu ya teh? Buset, aya pakuan. Aduh, ya urang kumaha baliknya. Aneangan bengkel lah. Nasib. Waktu mang geus can aduh di lapisan. Geus ya, Ang ya. Kita tinggal pembayaran tadinya. Sabaraha euy? Mang sabaraha, Mang? Iya, lihat kan abi tuhnya 15 ribuan ha. Nah, mang pisan atuh mang 15.000. Perasaan tadi cek urang mah kempes euy. Ah, yang jadi bitunya. Alah aing mah. Murah mah gorengan atuh Ang. Sok yang bayar we tada di itu bener tadi gede. Yah, dikapaksa emang lah. Pasnya iya ya. Aing mah. Jo. Mahal sih. Tertapoknya tingkat jadi. Bangga. Hati-hati di jalan. Gimana ka bengkel asa curiga aing mah. Kempes teh mana mah bitu. Mampus. Gandeng lah maneh teh, ikut campur wae. Mang, assalamualaikum. Ah, tah rasakeun cek aing ngenan. Pelanggan dia euy. Mang ya pang nempokkeun dia teh asa kempes nyobi itu da tadi teh aya pakuan dina bamna teh. Pang nempokeun heuh? Pang menerkeun oge. Oh, heuh kan. Cenah lain bitu aya pakuan. Manehun atuh mah nya urang di urang Di deui. pamaneh mah pagawe dihandapkeun bos. Kuat. Tong ngalawan. Ngomong gitu. Dok, cuma beneran gitu kan. Hiji yang nalitik segala teh. Mah tuh kagok bisa gitu mah. Paling kan ganti jeung banget mah. Ganti penceran aku nanya. Heuh. Siap atuh. A few moments later. Kita kumahaan tos dibenerkeun na? Tos ang ya teh duh di gentos agojor ban ada tos wae pisan nih. Tos teu tiasa dianggo. Tah manawilah pembayaran mah kadinya tak anu gaduh. Udah. Sabaraha ah? Teh ku sababa bebananya diganti ku nu anyar ieu teh 2,5-an. 250 atuh. Murah-murah ting 250. Pancen jeung masang segala ji. Heuh atuh. Taikeun di Heuh, siap. 250 ketang ang da ieu. Pagawe abis sesaheun ieu masangkeun da duh. Pakuna ieu. Hiji-hiji namangan jerona nih. Wah. Tajit pisan nih. Masa kitu? Lah sakitu mah aya. Hop tah. 500.000 ulah tinggi pulangan. Duh, lain tinggal nunggan ieu nu nyokot motor ieu wah wae euy. Nyaho mun geus buritan aya kana we yo. Dengan duit ka mana ka Arab beureuy nya jual onta. Jangan sayang madak. Ya. Berarti ya. Oke Yang we beli ieu. rokok ya. Nunggan ieu hiji. Mang. Euy. Kaguan pisan. Tapi teh eta motor kami mang. So geus dilapisan eta tadi. Tapi ke bawa pan heula. Geus rapi motor mah heula itu tadi ge. Rapi mang itu tadi ge aman pokokna geus mantap eta mah. Tinggal mayar ieu Tinggal mah. mayar mah. Cuek ieu maik dibawa mah asal mah ayeuna we bayar ya. Udah, yang beli rokok nih mang lu. Jadi pan heula aing teh ka dieu teh nyokot motor heula. Kan duit tadi itu ning di imah pamajikan anu ngora. Rek nyokot heula duitna maksudnya mau motor. Oke balik deui ka dieu mayar. Oh mang, ade meureun lah. Oh gitu ieu teh. Mulang madu. Wah, masihna di omah. Ay, si kapur kumaha. Wah, Wah, aing dong. sing juta setengah mun ieu. Awas yang teu balik deui mah lah. Si kumaha tuh itu mah kalau dibawa can dibayar aing mah. Lah eta mah bener mah cupna hungkul ieu, geus batian ieu. Heueuh sih pan atuh lumayan 1 juta leuwih. Kumaha eta? Tapi heueuh nama. Mang beres anda ieu mah, jang tutup. Heueuh teh lah. Kayak mana digaji mah nya di imah aing bagi madang. Boleh. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya guys ya. Mantap.